sulit, tidak sekedar bisa ngaji. Sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan, berarti abeh wuduna rapi, salat rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi. Mulai kuari hayang berhakikat bake jalur thariqah, ilmu tersebut teh kudu dimurnikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah kuari suluku ma'rifatul thariq, ma'rifatul thariq. Kiai teh hiji jelema aneh, sebab manusia anu biasa tapi diberi ilmu di otak jeung di kolbu da aya Al-Qur'anul Karim aneh. Sebab makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali, komo cek urang, tapi cek Allah nu nyieuna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim teh pang bagus-bagusna. Berarti pang ajib-ajibna, pang heran-heranna. Ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri, ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta, ente ulah neangan nu aneh ka Banten, teangan di diri sorangan. Horeng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna. Keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, manusia ahsanit taqwim. Sekian